mungkin ku sini wawalan teh gimana cicingna teh. Ah hayang milu kemana-mana teh ambo. Wayang ade buru aing lah. Pemeribuan diancam dia lain kami ke wajangan nu naranyakeun ai dandan di wayah dandan ai di memeh hudang karena bulu mata bisa sabelah di luar sabelah suka nih hanadeun Bu Haji Ajeng mere sabelah deui nya make kutang kunaon itu mah pokona aingnya eta mah kamera pokoknya ngomong gitu teh emang tugasan aduh Gusti karena racun kerlisnya nyonya Gusti aduh ya Allah sampura sun Pak Haji cara rehat sadayana alhamdulillah syukur doa di doakeunnya di panjang umur sing bareng milikna sing jembar hatena sing barokah hidupna amin amin nang tadi biasa rek urang itu maksud teu naon nanyakeun kan ayo urang di kamar dari siapa para sana naon tugas teh di dieu teh riungan aya. Tuh, katanya. Atuh Pak Haji. Oh, ini lurah. Jauh-jauh dari Papa pesan ngarapkeun. Kenapa boleh muslim aduh. Makan calon. Calon ane asik kedua ajak di ditu di paling. Ayo, antos anu rasa kenatna. Kumang ranti pun mulai itu tahun lagi iuran aku benih ceurik tinggal ngangkat atuh kan. Gusti. Aya aya pada kesini. Ilik-ilik teh kapan jalan teh ngantun teh jalan ilain bae kan teh.
Baik jujur Gusti aduh. Oh, kulit terus sana pada dipikirkan punya rumah depan apa ya? tapi kita tinggal apa sih? Iya, iya, terus. Bohong orang dia kata jangan juga mati lele. Akan nyanyian mang dengan ada. Kan naik mereka dia daripada kemana? Bukan mana mau jika jangan pernah mekrek. Oh, benar. Teman itu main masuk itu Gusti itu bahaya. Bahaya aneh. Wah, coba dengan naik ke dalam sekolah SMA. Wah, begitu. itu Lur matur dinuk pangarean. Tugas mang dinten ieu pikeun ngangkir calon mantu sakeluargi. Ya, kan beureungan kieu we timbang sangkan ngurus ahli perkasan sadayana. Sakerajaan namian, mang urang doakeun heula urang raja heula kitu nah. Di mana jangan cari mana temen. Iya aya mawa. Sok di mana cicing ngarajana. Eta kan mutu sok kena air gelis lah dia lah ngarap ka itu kabawa ka dia kabawa jampena ka itu nepi ka di nepi kurang jampean ke Teguh sareng Bapak Haji Hayat Sakulawarti oge titihan Ibu Hayat paling dieu mareun sareng Bapak Hayat ambunya naon deui ki sakeajana sagala rupa ke pahajat naon cenah lamun nyieun sareangat sok aya syarat. Syaratnya kumaha eta? Ai syarat teh kudu gede. Bener. Ukur syarat bisi arek neuneun ka deuleuh nu nakanyaan ka si Neng. Doakeun ayeuna. Urang doakeun nya. Kitu kan aya syarat, aya syarat. Bisi Neng Lilis geuli bade mangan. Ibu Lilis, Ibu Ajeng. Ibu Ajeng kudu pesta. Kalau bikin melejit kudu. Itu marah sungit ke mana-mana itunya ibunya sok arek ka belah mana heula ye lain ka mana-mana ilain anu ngaheulakeun ku kami ke dirajah ai kudu ngabakeun syarat bener sok sanggup aya usahatan mah ya sok tarapi dia syarat teh usahatan pertanyaan betul kumaha urang daguan wae daguan yang buli di sugana urang bari ngagar bari ngamatur sorang bola di sugana aya nyalampurkeun ka dieu cenah kela Bismillahirrahmanirrahim. Ampunun perlun ke Gusti Nu Maha Suci. Amin. Ampunun perlun ke Gusti Nu Maha Suci. Neda panjian pangraksa berabdi-abdi seni sejak gualatan titis waris nini aki milih kasebit nami keralit kasebat ngaran kerebutan mugi agung cukup lumur muga jembar pangampura kabagjaan nu dua angka
punten. Ah, cukup segitunya. Eta cai demen mah. Lempeng tengah bola ya. Kabelah mana kira? Arek kanu kasep heulanya. Kumaneh we nya curang. Moal melu. Ah, untuk kitu. Bahagia aya ka temene sarang. Ah, urang sampeurkeun sugan we kitu. Sanu. Ayo atuh urang. Ah, yang euy. Duh, iya ini goblok. Ah, gitu. Aduh. Lain belah kulon nyengir. Ada. Kasih kurang jang jawaban heula jantung. Ngalapare ka Sangarawa. Ngalajengkol ka astana. Sarusi neng tuh. Kon wae cenah asep teu barang bawa. Itu Eta we nu ngarengkol jero calana. Oh, dicerah gitu, dilupa. lagi mereka masuk doakeun lah singgah. Doakeun ya. Gila. Wah, ini kasep rek diburak di babu atuh kelak. Harunya itu aing bari geus gaya gitu nyong-nyong. Kucuran di buka lawan sama Tanjung. Ayo tulis kayak itu. Ada sumpah ke belah dulu. Cih, bareng nyium atuh aing sabelah. Pak Haji Bu Haji daripada separakan jangan seumur biasa doakeun mudah-mudahan acara lancar dari halangan keluaran naon amin ya. Sadayana sing aya dina kaberkah nu mawa kawasa cing dalam hatina cing aralus gelutna cing panjang umurna. Alhamdulillah. Murid Pak Haji rek simurah ku sampunya. Oh ya, ada bau kamangga saeutik Pak Haji. Oh, gigi lu awas lagi. Mana Pak Haji mesti kamu itu ulama itu karunia jadi aya geus kaya kenai maneh he auzubillahi minasyaitonir rajim. Ayo asa urut kamangga kenai saeutik ya pamane cinta kasar keluar jaga satru nu jaga lawang hidup pala lawang jiwa dipun reka ponggawa hidup pali lawang tengen dipun reka ponggawa karaton. Pak Haji geura bukakeun eta lawang saketeng. Ayo kasep urang miang jeung mang ayeuna kasep. Ucapan bismillahirrahmanirrahim.